Kajian Kanzun Najah was Surur halaman 72. Faidatun tentang doa-doa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faidatun ariya teh hiji faidah qala nyaurkeun Abu Bakrin An-Naisaburi sami'tu nguping kaula ka Muhammad bin Abdul Malik yaqulu ngucapkeun Muhammad bin Abdul Malik sami'tu nguping kaula ka Yazid bin Harun yaqulu ngucapkeun Yazid sami'tu nguping kaula ka Al-Mas'udiyya yaqulu ngucapkeun Imam Al-Mas'udi balago geus dugi nikah kaula naon anna man satuna jalma Qur'an maca itu man suratul Fathi kana surat Al-Fath yakni ngamaksud Syekh Mas'udi inna fatahna laka fatham mubina kana surat nu diawali ku ayat inna fatahna laka fatham mubina awwala lailatin mimiti peutingan min syahr Ramadan dina mimiti bulan Ramadan fi salati tatawwi na salat sunnah hufizat bakal riksa ieu man dalikal ami dina itu tahun intaha kasauran Abu Bakar An-Naisaburi kultu ngucapkeun kaula wa zakara jeung nyaritakeun haza kana ieu annaman qara'a suratul fath bi ainihi kalawan datana ieu hada sahal alamah al-khatib asy-syarbini rahimahullahu taala fi tafsirihi dan tafsirna Syekh Khatib asy-syarbini akhir suratul fath dina panungtungan surat al-fath kata Ibnu Adil fandur ku ningali anjeun hukan itu tafsir al-tafsir di awal Ramadan bacakeun surat al-fath dina salat sunnah bare ningali mangga ngan jaga gerakan ulah sampai sergerakan wa mimma jeung eta tetepnya sawaina perkara wajadun mendakan kaulah hukana itu ma'adan deui minal adiyati tina pirang-pirang doa fi hadzal syahril mubarak dina ieu bulan Ramadan anu diberkahan ma ari perkara yaqulu anu geus ngucapkeun hukana ieu ma saha as-shaimu nu keur puasa ingda fitrihi dina nalika bukana itu shaim qabla al-ghurubi dina samemeh surup wa huwa sareng ari itu doa eta ieu asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nyuhunkeun pangampura abdi ka Allah as'alukal jannah nyuhunkeun abdi ka Gusti kana surga wa auzu nyalindung abdi bika ka Gusti minannari tina neraka salasan baina 3 kali Allahumma ya Allah innaka sayyiduna Gusti afuwun etadat anu ngahampura karimun anu mulia tuhibbu anu mika cinta Gusti alafa kana ngahampura fa'fu moga ngahampura Gusti anni ti abdi summa yad'u tuluy ngadua itu si shaim bil muhimmi ku perkara anu penting di dunia wa ukhra jeung di akhirat hakada sapertikeun kieu pisan ieu doa ra'atu geus ningali kaula katsiran kana loba minal afadil ti pirang-pirang anu utama yaf'alu midamel itu katsira minal afadil kana itu doa wala'allahu jeung buah-buah itu doa teh hasanun eta nu alus muwafiqun anu ngakuran munasibun anu mantesan lima kana perkara maro anu geus kaliwat itu emma wa illam aro jeung sanajan teu ningali kaula man kajalma dakaro nyaritakeun itu man hukana itu doa bihada tartibi kana ieu tartiban fi kitabina kitab lamun rek buka puasa teh ulah sibuk nyiapkeun kolak hiji baca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar 3 kali 2 Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni teu dibatasi eta mah katilu hayang naon ta eta hayang naon tulis na kertas sabaraha pangabutuh urang 10 bacakeun tah doa urang dinya soalna Ramadan teh doa mustajab kade wa zakara jeung nyaurkeun sal alama as-sayyid al-Wannai rahimahullah katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu an alaihi salatu wasalam
Mamin muslimin teu aya ti jalmi muslim yasum anu sami itu muslim fayaqulu tuluy ngucapkeun itu muslim angda iftarihi dina nalika bukaan itu muslim kana doa ya azim hedat anu agung anta ilahi ari Gusti eta pangeran abdi la ilaha ghairuka teu aya pangeran anu salian ti Gusti ighfiriz dzanbal azima muga ngahapunten kana dosa anu agung fa innahu saestuna kalakuan jeung tingkah la yaghfiru taya nu ngahampura dzanbal azima kana dosa anu gede sa ilal azimu kajabadat anu agung. Kaopat tambahan doa ieu naon faedahna doa anu ieu ya azim anta ilahi illa kharaja kajaba kaluar min dzunubina dosana itu si muslim anu puasa bari macakeun ieu doa kayomin waladat seperti poean ngalahirkeun hukaitu muslim saha ummuhu ibuna muslim qala nyorkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimu kudu ngawurukan maraneh kabeh kana ieu doa akibakum kana sabada maraneh kabeh fa innaha maka saestuna ieu doa teh kalimatun eta kalimat yuhibbu mika cinta kana ieu kalimat sa Allah Gusti Allah wa rasuluh jeung rasulna Allah wa yasluhu jeung bakal lulus maslahat bihaku itu doa atau kalimat lan amrul dunya urusan dunia wal akhiratu jeung urusan akhirat. Hiji dihampura dosa jiga bayi deui, dua dipika cinta ku Allah, katilu urusan dunia akhirat bakal beres. Wa mimma jeung eta tetepna sawena perkara wajatu manggihan kaulah kana itu ma edon deui mari perkara yaqulu anu ngucapkeun kana itu ma sa asaimun puasa iza aftara di mana-mana buka tu saim. Lamun keur buka bacakeun doana osok insyaalahnya Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu Allahumma ya Allah laka ka Gusti wungkul sumtu saum abdi wa ala rizqika jeung kana rizki ti Gusti aftartu buka abdi wa bika jeung ka Gusti aman ti iman abdi wa alaika jeung ka Gusti tawakkaltu pasrah abdi wa rahmataka jeung kana rahmat Gusti rajautu ngarep-ngarep abdi wa ilaika jeung ka Gusti anabtu balik abdi Allahumma ya Allah zahaba geus leungit naon azzama'u halab-hab haus wabtalat jeung geus narima baseuh naon al-uruku pirang-pirang otot-otot kaula otot-otot wasabata jeung geus tumatap naon al-ajru ganjaran insyaallah taala ya wasi'al fadli he anu luas kurniana ikfir moga hampura Gusti li ka abdi alhamdulillah ari sadaya puji eta tepangan Allah allazi anu aani anu geus nulungan ieu ladini ka abdi fasumtu tuluy puasa abdi wa razaqo jeung rezekian Allah ni ka abdi fa aftartu tuluy buka abdi Allahumma ya Allah ini satu nabi as'alu nyunkeun abdi ka Gusti bi rahmatika kana wan rahmat Gusti allati anu wasiat anu ngaluasan itu rahmah kula sain dan sakaben perkara antang fira nyuhunkeun kana yen muga ngahampura Gusti li ka abdi subhanaka ma suci Gusti wa bihamdika jeung kalawan muji ka Gusti wa qul taqabbal jeung muga nampi Gusti minnati abdi innaka sayyiduna Gusti antas samiul alim ari Gusti eta nu nguping anu uninga Allahumma innaka afuwun karim ya Allah saestuna Gusti eta anu seueur pangampurana anu asih anu mulia tuhibbu mika cinta Gusti alafa kana ngahampura fa'fu muga ngahamputan Gusti anni ti abdi ya karim hedat anu mahal mulia doa anu ieu mah dibacana teh geus dibatalan puasana iza aftara teh di mana geus dibatalan ari urang mah Allah malakasum teh memeh bukanya tah menurut fikih Allahumma lakasumtu wa bika amantu teh doa eta teh geus dibatalan heula puasa urangna lakasumtu ka karna Gusti geus saom abdi alisan batal malin geus saom keur saom eta hada ari doa kulluhu tegas kabehna ieu hada walidun eta anu geus kawarid
Jamaat anu geus ngumpulkeun fi ieu haza naon riwayatu pirang-pirang riwayat. Warwa jeung ngariwayatkeun sa Ibnu Majah kata bi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyaulkeun Ibnu Umar samitu nguping kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi inna lis-shaimi saestuna eta tepikeun jalma anu puasa anda fitrihi dina nalika bukana itu si shaim la da'watan ari aya doa ma turaddu anu moal ditolak itu doa tuh nu keur puasa mah moal ditolak doana nalika buka kade eta waktu mustajab teh ada urang mah sibuk buka puasa wafaqa muga masihan taufeqna ka urang sadaya sallallahu taala limaradihi kana pirang-pirang kariduan Allah amin moga ngaijabah Gusti wa mimma jeung eta tetep tina sawana perkara wajatun menakan kaulahu kana itu ma edon deui ma ari perkara yaqulu ngucapkeun kana itu ma sahaman jalma aftara anu buka itu man indal gueri disandingeun batur sandingeun jalma sejen ieu mah doa buka puasa nalika di imah batur wa huwa ari itu doa teh aftara indakumus shaimun aftar geus buka indakum saringan maneh kabeh sae shaimun jalma nu puasa wa akala ta'amukumul abrar jeung geus kadahar kana kadaharan maneh kabeh saha pirang-pirang jalma nu hade wa sallat alaikumul malaikatul akhyar wa salat jeung macakeun shalawat arti malaikat mah berarti istighfar alaikum ka maneh kabeh sal malaikatu malaikat al akhyaru pirang-pirang anu dipilih anu alus khair akhyar anu alus wa hada jeung ari doa warada geus datang ieu hada ani nabi katampi ti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kama sapertikeun keterangan fil azkari na kitab al azkar wa fi riwayatin jeung eta tetep dina hiji riwayat li muslimin kagungan Imam Muslim kama sapertikeun perkara fil wanna'i na kitab al wanna'i kana kabuktosan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iza akala di mana-mana tuang kanjeng Nabi inda qaumin disandingan hiji kaum la yakhruju tara kaluar kanjeng Nabi hatta yad'u sehingga ngadua heula kanjeng Nabi hatta yad'u lahum pikeun itu kaum pada'atul ngaduakeun kanjeng Nabi fi manzili Abdullah bin Bishrin di bumina Abdullah bin Bishrin yaqulu ngucapkeun kanjeng Nabi Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum pondok bae ieu nyata doana teh kitu lamun urang dijamu ku batur teh Allahumma ya Allah barik muga ngaberkahan Gusti lahum kaitu ahlil manzil ahli imah fi marina perkara rozak dan geus ngarizkian Gusti hum kaitu ahlil manzil ngadamel we waghfir jeung muga ngahampura Gusti lahum pikeun ahlil manzil warham jeung muga mikasih Gusti hum kaitu ahlil manzil hapunten ahli bumi asih ieu ahli bumi wa mimma jeung eta tetepna sawana perkara wajatun menakan kaulahu kana itu ma'adun minal adiyah tina pirang-pirang doa fi layali syahr Ramadan dina pirang-pirang pentingan bulan Ramadan al mubarak anu diberkahan ma ari perkara jamaah nu geus kumpulkeun hukana itu masa Sayyidul Habib Asy-Syaikh Al-Imam As-Sayyid Umar bin Saqaf As-Safi Ba'lawi nafa'a muga ngamanfaatkeun sallallahu taala bihi ku ieu ma amin wasama jeung ngaranan itu Asy-Syaikh Sayyid Umar bin Saqaf As-Safi ku kana itu ma ad-da'waatul mustajabah pirang-pirang doa nu diijabah al-makhsusah nu ditentukeun bi mawatinil ijabah dina pirang-pirang tempat-tempat ijabah wa qala jeung nyaurkeun Syekh Al-Habib Al-Imam As-Sayyid Umar bin Saqaf yutlabu di supri non ayyad'u yen ngadua non ayyud'a yen dipake doa non biha ieu doa ghaliban dina galibna filayali syahr Ramadan dina galib dina pirang-pirang pentingan bulan Ramadan ba'da badhin Nabi sabada muji ka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jeung ari ieu wa huwa jeung ari tu doa hadza eta ieu doa nu dihimpun ku
Sayyidul Habib Asy-Syaikh Al-Imam As-Sayyid Umar bin Saqaf As-Safi Ba'lawi. Bacakeun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Dina putingan Ramadan. Qala Allah Ta'ala wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza sa'ala jeung di mana-mana nanyakeun ka anjeun ya Muhammad sah ibadi pirang-pirang hamba kami amni tina masalah kami fa ini tasastuna kami Allah qaribun tadat anu deukeut ujibu nu ngajabah kami da'wat da'i kana doana jalma nu ngadoa iza da'a di mana-mana ngadoa itu dai ni ka kami. Allahumma ya Allah salli muga masihan rahmat Gusti ala sayyidina Muhammad ka junjungan urang sayyidina Nabi Muhammad fil awwalin di golongan jalma nu awal sadaya wa salli ala sayyidina Muhammad muga masihan rahmat ka kanjeng Nabi Muhammad fil akhirin nu akhir sadaya wa salli ala sayyidina Muhammad muga masihan rahmat ka kanjeng Nabi Muhammad fil mursalin di utus sadaya wa salli ala sayyidina Muhammad fil malail a'la di kumpulan makhluk anu seueur ila yaumiddin nepi ka poe kiamat. Allahumma ya Allah inna satuna binas'alu nyunkeun abdi ka Gusti bismikal a'zam ku berkah jenengan Gusti anu agung wa jaddikal a'la jenengan Gusti anu agung wa jaddika a'la sareng kasugihan Gusti anu luhur wa kalimatika tamah jeung ku kalimat Gusti nu sempurna allati anu la yujawizu teu ngaliwatan hukana tu kalimat sabarun jalma nu hade wala fajirun jeung teu jalma nu ngalacut wa bi a'zami asma'ika kulliha jeung ku pangagungna pirang-pirang asma Gusti sadayana itu asma wa bismikal azam jeung ku berkah jenengan Gusti anu agung allazi anu tuhibbuna mika cinta Gusti hukana itu ismikal azam wa tardo jeung ridho Gusti hukana itu lazi bismikal azam maksudna antaj'ala kana ngajadikeun Gusti na ka urang sadaya jami'an kana sadayana wa ahbabana jeung ka pirang-pirang kakasih abdi sadaya wa walidina jeung ka pirang-pirang ibu rama abdi sadaya wa uladana jeung ka pirang-pirang para putra urang sadaya wa masyayikhona jeung pirang-pirang guru urang sadaya ulah ditukeurkeun iana kana hamzah masyayikhona tetepkeun eta wa muallimina jeung pirang-pirang nu ngawulukan urang sadaya wa man jeung ka jalma ahsana nu gawe hade itu man ilaina ka kami wa man jeung ka jalma auso anu geus ngawasiatkeun itu manna ka urang ka kami bidu'a kana ngadua min ibadika sholihin nyata nanti pirang-pirang hamba Gusti anu soleh al muflihin anu bagja kabeh al munjihin anu sukses kabeh berhasil al faizin anu untung kabeh al barin anu hade kabeh al munaamin anu diberi nikmat kabeh al farihin anu bungah kabeh al masrurin anu dibungahkeun kabeh al mustabsyirin anu nyuprih pangbunga kabeh al mutmainin anu tentram kabeh al aminin anu iman kabeh alladzina tegasna jalma-jalma la khaufun anu taya kasieuna tetep alaihim ka yaladina walahum jeung tari tuladina yahzanuna tanalang sayaladina birahmatika ya arhamar rahimin wa alla tada'a jeung yen ulah ninggalkeun Gusti lana kabeh sadaya walahum jeung ka yaladina zanban kana dosa illa ghafarta kajaba ngampunten Gusti hukana itu zanban wala dainan jeung ulah ninggalkeun kana hutang illa qadaita kajaba mayar Gusti hukana itu dain wala hamman jeung ulah ninggalkeun kana susah illa farazda kajaba ngalenglangkeun Gusti hukana itu hamman wala hajatan jeung ulah ninggalkeun kana pangabutuh illa qadaita kajaba nyumpunan Gusti hakana eta hajat ya arhamar rahimin ud'u rabbakum tadarruan wa khifah kudu ngadoa maraneh kabeh ka pangaran maraneh kabeh bari DP sareng bari sasamaran innahu saytuna Allah la yuhibbu tumika cinta Allah al mu'taddin ka jalma nu ngaliwat batas
wala tufsidu jeung ulah ngaruksak maraneh kabeh fil ardi muka bumi ba'da islahiha sabada alusna ieu ardi wad'u jeung kudu ngadoa maraneh kabeh ka Allah khaufan bari ngarasa sieun wa tama'an jeung bari ngarep-ngarep inna rahmatallahi saestuna rahmat Allah qaribun anu caket minal muslimin ti jalma-jalma anu hade doana ngaltibas tina Al-Qur'an aos geuning jeung Allahumma ya Allah inna saytuna abdina tadarra'u eta DPDP urang sadaya ilaka ka Gusti wa natasyaffa'u jeung nyuhunkeun syafaat urang sadaya bi Muhammadin ku berkahna ka Nabi Muhammad rasulika tegasna utusan Gusti wa abdika jeung hamba Gusti alwasitati anu janten pelantara al uzma anu agung lade ka munggu Gusti antalattafa kana yen muga mikaulas Gusti wina ka urang sadaya wa abi auladina jeung ka pirang-pirang pala putra urang sadaya wa ahbabina jeung pirang-pirang kakasih abi sadaya wa muhabbiban jeung anu mika cinta wa walidina jeung ka ibu rama urang sadaya wa masyayikhina jeung pirang-pirang guru urang sadaya wa muallimina jeung anu ngawurukan urang sadaya lutpan kana welas syamilan anu ngurung anu mencakup kasadayana kamilan anu sampurna jalian anu nembrak wa khafiyan jeung anu sasar taqurru anu bungah bihi ku sabab itu lutpan naon al-ayunu pirang-pirang panon maksudna mah mata hati bunga wa yuqda jeung dibayar bihi ku itu manon aden hutang dainu dunya tegasna hutang dunia wa dainul akhirati jeung hutang akhirat wa tusrahu jeung dijembarkeun bihi ku itu lutban syamilan naon as-suduru pirang-pirang hate wa tuyasaru jeung digampangkeun bihi ku sabab lutban syamilan naon al-umuru pirang-pirang perkara wa yujma'u jeung dikumpulkeun bihi ku sabab itu lutban syamilan as-samalu pirang-pirang anu pisah wa yusalu jeung dihasilkeun bihi ku itu lutban syamilan al-ittisalu nyambung wal wisalu wal waslu jeung nyambung wa tukmalu jeung disampurnakeun bihi ku sabab itu lutban kami syamilan al khairatu pirang-pirang kahadian wa suruh jeung pirang-pirang kabunga wa tantazimu jeung narima tersusun wa tajtami'u jeung narima kumpul bihi ku berkahna lutfan syamilan naon mutafarriqatun pirang-pirang anu pisah-pisah naon mutafarriqatul umuri pirang-pirang perkara anu pisah wa tudfa'u jeung ditolak bihi ku itu lutfan syamilan non jami'u syururi sakabe pirang-pirang kagorengan wa tudarru jeung diputerkeun dideraskeun bihi ku sabab itu lutfan kamilan non al barakatu pirang-pirang berkah wal khuyuru jeung pirang-pirang kahadean wa nakunu jeung kabuktian urang sadaya bi kana lutfan kamilan minal muqarrabina ti golongan jalma nu deuheuskeun kabeh wa nurzaku jeung dirizkian urang sadaya bi ku berkahna lutfan syamilan kamalal yaqini kana sempurna keyakinan Allahumma ya Allah inna saytuna bi sadaya nasalun nyuhunkeun Gusti kaga Gusti waliwa lana pikeun abdi sadaya wali walidina jeung kapikeun ibu rama urang sadaya waula dina jeung pirang-pirang pala putra urang sadaya wa ahbabina jeung pikeun pirang-pirang kakasih abdi sadaya wa muhibbina jeung pirang-pirang nu mika cinta ka abdi sadaya wa masyayikhina jeung pikeun pirang-pirang guru urang sadaya wa muallimina jeung pirang-pirang ngawurukan urang sadaya ajmaina tegasna sadayana sihatan kana waras pitaqwa ina taqwa wa tul umri jeung panjangna umur fi husni amalina alusna amal wa rizqan jeung kana rizki wasian anu jembar la tu'azib mugrah ngarnyiksa Gustina ka urang sadaya alaihi kana itu rizki Allahumma ya Allah urzuqna muga ngarizkian Gusti fathan kana pembuka wa fahman jeung kana paham fil Qur'anil azim dina Qur'an anu agung wa nuran jeung kana cahayana tadi anu nyuhunkeun anu menang pituduh abdi sadaya bihi ku nur ila siratil mustaqim kana jalan anu lempeng wa nas'alu jeung nyuhunkeun urang sadaya ka Gusti Allahumma ya Allah kamal ikhlasi kana sampurna ikhlas fil amalina pirang-pirang amal wal aqwali jeung pirang-pirang ucapan wa husnal khatimati jeung kana sae panungtungan ingdan qidail ajal dina nalika paragatna pirang-pirang ajal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha sareng eta tetep kagungan Allah ari pirang-pirang asma anu sae kudu ngadua maraneh kabeh ka Allah ku itu asmaul husna. Allahumma ya Allah inna syaituna bisadaya nas'alu nyuhunkeun Gusti ka Gusti bi asmaikal husna ku berkahna asmaul husna kulliha sadaya itu asmaul husna antar zuqa kana ngarizkian Gusti na ka urang sadaya wa walidina jeung ka ibu rama abdi sadaya wa masyayikhina jeung pikeun guru-guru abdi sadaya wa muallimina jeung pikeun pirang-pirang nu ngawurukan abdi sadaya wa ahbabina jeung pikeun pirang-pirang kakasih abdi sadaya wa muhibbina jeung ka pirang-pirang anu cinta ka abdi sadaya wa uladana jeung ka pirang-pirang palaputra abdi sadaya nyuhunkeun rizqan kana rizki halal anu halal wasian anu jembar hanian anu enak tughni anu njungguhkeun Gusti bihi ku itu rizqan halalana ka urang sadaya tughni menyulihkeun Gusti na ka urang sadaya bihi ku itu rizqan halala amman tijal masiwaqan salianti Gusti wa nasta'inu jeung nyuhunkeun abdi bihi kana itu rizki ala rizqaka netepan kana kariduan ti Gusti waqfi jeung muga nyukupkeun Gusti na ka urang sadaya wa auladana jeung pirang-pirang kapala putra urang sadaya ajma'ina sagresna sadayana kifayatan kana kacukupan fil autani dina pirang-pirang tempat kahirupan auton tewatan tanah air tempat kehidupan takunu anu kabuktian tu kifayah sababan eta jadikeun sabab musilan anu nganepikeun ila suknal jinan kana menggon di surga kana cicing di surga wa qurratil a'yan sareng kabungah pirang-pirang hate minan nazri nyata tina ningali ila wajhikal karim kadat Gusti anu mulia wan na'imil muqim jeung nikmat anu langgeng warzuq muga ngarizkian Gusti na ka urang sadaya wa iyyahum jeung ka itu auladana ajmain al hidayata kana hidayah wal himayata jeung kana pangriksa wal kifayata jeung kana kacukupan wa zuhda jeung kana zuhud wal qanaata jeung kana qanaat wa taufiq jeung kana taufik pertolongan lima kana perkara tuhibbu mika cinta Gusti kana itu ma wa tardo jeung ridwan Gusti kana itu ma Qulid Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna Qul usapkeun ku anjeun Muhammad ud'u kudu ngadua maraneh kabeh Allah ka Gusti Allah sok gero lapadi Allah awid'u atawa kudu ngadua maraneh kabeh ar-rahman ka Allah nu maha rahman atawa kulapad ya rahman ayyamma kana nu mana bae tad'u ngadua anjeun falahu maka tetep pikeun itu Rabbu pangeran teh al asmaul husna ari pirang-pirang nami anu sae ya Allah ya Rahman ya Rahim nas'alu nyuhunkeun abdi ka Gusti lana pikeun abdi sadaya wali walidina jeung pikeun ibu rama urang sadaya wali masyayikhina jeung pikeun pirang-pirang guru abdi sadaya wa li muallimina jeung pikeun pirang-pirang nu ngajar abdi sadaya wa auladina jeung pikeun pirang-pirang para putra abdi sadaya wa ahbabina jeung pirang-pirang kakasih abdi sadaya wa habaibina jeung pirang-pirang kakasih abdi sadaya wa muhibbina jeung pirang-pirang anu mika cinta ka abdi sadaya ilman nyuhunkeun kana ilmu nafian anu manfaat wa amal jeung kana amal mutaqabbal anu tarima wa rizqan jeung rizki hanian anu enak wa tul umrin jeung kana panjang umur fi maudati kana kariduan Gusti wa salamatan jeung kana salamat fi daraini dua lembur dunia jeung akhirat wa farjan jeung kana kajembaran ajan anu gancang wa makhrajan jeung kana tempat keluar solusi min kulli syiddatin saban kapayahan wa syubhatin jeung kana sapantana sarupa wasitron jeung nyuhunkeun kana pang tutup-tutup jamilan anu sae wa nasron jeung kana pertolongan azizan anu luhur wa syifaan jeung janten kawarasan cager min kulli maradin saban gering wa da'in jeung sabab penyakit wa akhrij jeung muga ngaluarkeun Gusti Allahumma ya Allah min qulubina tina pirang-pirang hati abdi sadaya kullu qadarin kana saban-saban darajat ajrin di dunia pikeun dunia wa kullu mahalin
jeung kana saban-saban tempat lil khalqi pikeun makhluk yumilu anu matak nyondongkeun itu kullama hal bina ka urang sadaya ila maksiatika kana maksiat ka Gusti au yusgilu atawa nungkulkeun itu kullu mahalna ka urang sadaya min taatika tuna taat ka Gusti au yahulu atawa ngahalangan itu kullu mahal baina urang sadaya baina tahaqquqi jeung antara nganyatakeun wimanirpatika kana marifat ka Gusti al khassati anu khusus wa mahabbatika jeung kana cintana Gusti al khalis anu murni ya arhamar rahimin wala tuakhid jeung ulah nyiksa Gustina ka urang sadaya bisayati amalina ku pirang-pirang kagorengan amal abi sadaya warzuq muga ngarizqan Gustina ka urang sadaya at-taubata kana tobat al khalisata anu murni al bersih al mahiyat anu ngalebuli zunubi kana pirang-pirang dosa al musilati anu nganepikeun ila kulli khairin ka saban kaharian matu bilam syukri wa amalin jeung amal margubin anu pika cinta wa husnul wa husnul khatimati jeung nyuhunkeun kana husnul khatimah indal maut dalika maut ya arhamar rahimin amman yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su amman naha ari sahadatna yujibu anu ngaijabah itu man al muqtarra kajal manu banget butuh idza da'a di mana-mana geus ngadu itu sumut tarhu ka Allah wa yakshifu jeung mukakeun Allah asu akana kagorengan kakeun teh maksudna menghilangkeun yaksiput teh Allahumma ya Allah afik muga nafekan Gusti afik muga nyicingkeun Gusti naka bisadaya ala babika kana pintu Gusti mauqifal ittirari kalawan tempat cicingna anu banget butuh wal inkisari jeung pecah teh waj'al mangajadikeun Gustina kabisadaya mimman ti golongan jalma yunajinu munajat itu man ka Gusti fil asaina waktu sahur wa tatajalla jeung tajalli Gusti alaika itu man biridho ka kariduan Gusti wa ataka jeung paparinti Gusti Allahumma adkhilna jami'an tahta kana fi rahmatik ya Allah muga ngalebetkeun Gusti ka urang sadaya tahtal kanafi tahta kana fi rahmatika dina di bawah naungan rahmat Gusti al wasiati anu luas al khass anu khusus wa amil jeung muga ngamu amalan Gusti na kabeh sadaya bil fadli ku kurnia Gusti wal judi jeung bageurna Gusti wa asil jeung muga ngaduhikeun Gusti na ka urang sadaya ila maratibi ahli syuhud kana pirang-pirang martabatna ahli musyahadah ka Allah ilahi ya Allah tajarra'na wa taswantun urang sadaya alika ka Gusti bisu alika nyuhunkeun wa amaluna bari ari amal urang sadaya zamimatun eta nu dicacat wa syahwatuna bari ari sawat urang sadaya azimatun eta anu gede wa akhlaquna jeung ari akhlak urang sadaya laimatun eta nu dicacat wa anta jeung ari Gusti teh al afu eta dat anu seueup anu ngahampura ar-rauf anu welas ar-rahimun asih fabadil maka muga ngagantikeun Gusti ha kana eta a'maluna wa ghafir wa aghmir jeung muga ngarungkupan Gusti nutupan binafhatin ku paparin tasturu anu nutupan Gusti al-qabiha kana anu goreng wa ya'udu jeung balik biha kitu nafhah ku paparin saha asaki mujal manu gering sahihan kana waras kana sehat deui ya man hedat al-dhara anu ngadahirkeun itu man al-jamila kana anu alus wa satara jeung nutupan itu man al-qabiha kana anu goreng ya arhamar rahimin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ngadawuhkeun sarabukum pamaneh kabeh ud'u kudu ngadua maneh kabeh ka kami astajib rek ijabah kami lakum ka maneh kabeh Allahumma ya Allah inna satuna bidauna ngadua abdi sadaya ka Gusti wa rajana ngarep para abdi sadaya ijabah kana ijabah min ka Gusti Allahumma ya Allah inna kasatuna Gusti afuun eta nu ngahampura tuhibbu tamika cinta Gusti al-afwa kana pangampura fa'fu muga ngahamputan Gusti anna ti urang sadaya wa nas'alu jeung nyulkeun urang abdi sadaya ka Gusti
Allahumma ya Allah bismikal azam ku berkah jenengan Gusti anu agung wa bi jami asmaika kulliha jeung ku sadaya pirang-pirang asma Gusti sadaya itu asma anta ja'ala jeung kana yang ngajadikeun Gusti lana pikeun urang sadaya wali-walidina jeung pikeun ibu rama urang sadaya wa masyayikhina jeung pirang-pirang guru urang sadaya wa muallimina jeung pirang-pirang anu sok ngawuruk urang sadaya wa auladna jeung pirang-pirang palaputra urang sadaya wa habaibina jeung pirang-pirang kasih orang sadaya muhibbina jeung nu pika cinta ka urang sadaya farohan farjan kana kajembaran ajar anu gancang mimma tina perkara nahnu anu urang sadaya fina yemma wa malaku jeung mendakan ijal majal mahu kana yemma wa taksifu jeung muga ngaleungitkeun Gusti kurubana kasusah kana kasusah urang sadaya wa taqdi jeung nyumpuran Gusti hajatina kana pirang-pirang pangabutuh urang sadaya hadhihi anu ya hajatina wa jami'a hawaijina jeung kana sakabeh pirang-pirang pangabutuh urang sadaya Allahumma ya Allah yasir muga gampangkeun Gusti lana kabeh sadaya umurana kana pirang-pirang urusan abdi sadaya ma'arrohati sarta senang li kulubina pikeun hati urang sadaya wa abdanina jeung pirang-pirang badan abdi sadaya wa salamati jeung sarta salamat wal afiati jeung waras fi dunya di dunya wa dinina jeung dina agama urang sadaya hajatun fi nafsi ya rabbi faqdiha ya khairaqadin wa arri sirri wa jismi man ladhaha wa syawazi hajatun ari pangabutuh fi nafsi dina diri abdi ya rabbi he pangeran Gusti abdi faqdi eta muga nyumponan Gusti ha kana ieu hajat ya kharaqadin he pangsae-saena anu nyumponan warih jeung muga nyenangkeun Gusti sirri kana sir ati abdi wa jismi jeung kana jasad abdi min ladhaha tina untab-untabna itu nar wasyawadi sareng hurungna itu nar fi sururin wa huburin wa idza ma kunta radin falhana wal bastu hali wa syi'ari wa dasari fi sururin dina bunga wa huburin jeung tegasna bunga wa iza ma kunta jeung dina nalika kabuktian Gusti radin eta nu ridho falhana mangkari kasenangan wal bastu jeung kajembaran hali eta tingkah abdi wa syi'ari jeung syiar abdi wa dasari jeung pakaian simbut abdi qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari qad kafanya tages cukupkeun ka abdi naon ilmu rabbi panguninga pangeran abdi min su'ali tina nyuhunkeun abdi wa ikhtiyari jeung ikhtiarna abdi Allahumma ya Allah wafiq muga masihan taufik Gusti ni ka abdi walhim jeung muga masihan ilham Gusti ni ka abdi wa yasir jeung muga ngagampilkeun Gusti li ka abdi al azkar kana eling wal i'tibar jeung ngalapi tutur wal iksar jeung kana ngalobakeun min dzikri hazimil ladzat tina eling anu ngancurkeun kana pirang-pirang kalezatan nyaeta maot wa mufarriqil jamaati jeung anu misakeun pirang-pirang jamaah ku maot mah jadi ancur jamaah ge wa ani jeung maksud kaula ingda nuzulihi dina nalika turuna itu hadimil ladzat ala sakarati kana sakaratna itu hadimil ladzat baqamaratihi jeung tegasna sakaratul mautna itu hadimil ladzat wasabit jeung muga netepkeun Gusti ni ka abdi bil qauli kana cariosan asabit nu tumata fil hayati dunya wa fil akhirah dina kahirupan dunya jeung di akhirat wa ahli jeung ka keluarga abdi wa walid daya jeung ka ibu rama abdi wa uladi jeung ka pirang-pirang anak abdi wa ahbabi jeung ka pirang-pirang akal si abdi wa anil jeung ngarawat Gusti ka urang sadaya jami'an sakabena syafaat nabiyika na syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waski jeung muga masihan nyebar Gusti
ngaleut min haudihi tina talagana kanjing Nabi al-marud anu disumpingan wajma' muga ngumpulkeun Gusti na ka urang sadaya wa iyyahum jeung kaitu ahli wa walidayya wa auladi ila akhirih wal muslimina sing saya muslimin fi dari karamatika di tempat kamuliaan Gusti wa ridho ka jeung tempat kariduan Gusti wa jannatika jeung dina surga Gusti wa aiz muga ngariksa nyelametkeun Gusti na kabeh sadaya min dari ghadabi ka tina lembur benduna Gusti wa sukhti ka jeung benduna Gusti wa narika jeung neraka Gusti fi afiatin dina waras bi fadlika kalawan kurnia Gusti ya arhamar rahimin Allahumma ya Allah ighfir wa ngahampunan Gusti lana kabeh sadaya wali auladina jeung ka pirang-pirang para putra abdi sadaya jami'az dzunubi kana sakabeh dosa waqshib jeung muga-mugakeun Gusti anna ti abdi sadaya kullal kurubi kana sakabeh kasusah waj'al muga ngajadikeun Gusti lana pikeun abdi sadaya wa auladana jeung pirang-pirang para putra abdi sadaya wa muhibbina jeung pirang-pirang anu cinta ka abdi sadaya ilaika ka Gusti tarikon kana jalan sanggan anu gampang samahan anu mumurahan musilan anu nganepikeun ridho ka kana kariduan Gusti min gari mihnah bari tanpa aya ujian wala fitnatin jeung tanpa aya fitnah cobaan wajma' jeung muga ngumpulkeun Gusti kulubuna kana pirang-pirang hati abdi sadaya alal hanai kana enak atau senang wa bulughil munah jeung kana nepina pirang-pirang nu diarep-arep wadfa jeung muga nolak Gusti anak urang sadaya asyiqa kana cilaka wal kasala jeung kana kedul wal inaa jeung kana hese atau payah wan naqla jeung kana pindah antaatika tina taat Gusti naudzubillah wal wana jeung kana kendor wal hayyu la ilaha illa huwa fad'u ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram istajib muga ngajab Gusti ana pikeun abdi sadaya hada doa kana ieu doa wa jami'a da'watina jeung kana sakabeh pirang-pirang doa urang sadaya waqdi muga nyumpuan Gusti bi fadlika ku kurnia Gusti jami'a hajatina kana sakabeh pirang-pirang pangabutuh urang sadaya wa jami'a hajatil muslimin jeung sakabeh hajat muslimin wal mukminin wa ghamur muga ngaratakeun Gusti na ka urang sadaya Allahumma wa ahbabana jeung ka pirang-pirang kakasih abdi sadaya wal muslimin jeung ka pirang muslimin fi hadzal syahri dina ieu bulan wa kullasana jeung sakabehna taun bil fadli karna kurnia wal qabul jeung ditarima wa ni'mati jeung ka nikmat as-sabighati anu sampurna wal afiyati jeung kana kawarasan at-tamati anu sampurna wa walidina jeung ka pirang-pirang ibu rama abdi sadaya wa auladana jeung ka pirang-pirang para putra urang sadaya wa ahbabina jeung pirang-pirang kakasih urang sadaya ajmaina tegasna sadayana ya arhamar rahimin wa balligh muga ngaduwikeun Gusti na ka urang sadaya jami'an sakabehna kullam maramin kana sakabeh nu diseja nu dimaksud wasin jeung muga masian Gusti ngaluskeun Gusti lana ka urang sadaya al khitam kana panungtungan warham ya Allah Allahumma jami'hu wa barrid majja'ahu Allahumma ya Allah jami' muga ngumpulkeun Gusti hu kana ieu doa wa barrid jeung muga iskeun Gusti ngademkeun Gusti majja'ahu kana tempatna itu jami' wa anil jeung muga masihan Gusti ngarawatkeun hu ka itu jami' muradahu kana maksudna ka itu jami' warzuq muga ngarizkian Gusti hu ka itu jami' al husna kana kahadean wa ziyadatin jeung tambah-tambah wanfa'na muga ngamanfaatkeun Gusti bi barokati ku berkahna ieu jami'hu wa sarihi jeung pirang-pirang rahasiana itu jami'hu wa afid jeung muga ngaloberkeun Gusti alina ka urang sadaya min barrihi tina kasayan nana itu jami'hu wa anwari jeung pirang-pirang sayana itu jami'hu wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya qaribal farji farij ala abdikal yaum waqdi daina wa farij kurbatah wa fihi laum ya qaribal fajri he anu deukeut kalenglangan atau kabungahna
Farij muga ngalenglangkeun Gusti ala abdika ka hamba Gusti al-yaum dina ieutan ieu. Waqdi muga mayar Gusti dinahu kana hatangna itu abdi. Wa farij muga ngalenglangkeun Gusti kurbatau kana susahna itu abdi. Waqfihi jeung muga nyukupkeun Gusti uga itu abdika Allahumma kana panyacad pamoyok. Wabtahil bab lahu wadkhilhu fi jumlatil qamala illa anta ya rahman makin lahu sum. Wabtah mugakeun Gusti albaba kana pintu lahu pikeun itu abdika wadkhil muga ngasupkeun Gusti uka itu abdika fi jumlatil qaum dina golongan kaum-kaum malah anu teu aya lahu eta tetepikeun itu kaum illa anta kajaba Gusti ya Rahman hedat anu maha murah makin muga netepkeun Gusti lahu pikeun itu abdika as-sum kana ciri-ciri anu alus. Wa sallallahu ta'ala ala wa salla muga masihan rahmat Allah taala ka pangsana makhlukna Allah wa alihi washabihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum hedat anu hirup dat anu jumeneng balik muga ngaduging Gustina ka urang sadaya bi fadlika kalawan kurnia Gusti kullasul kana saban-saban panyuhunkeun fitini dina dun agama dunia jeung dunia wa khalli jeung muga ngosongkeun Gusti asuba kana kahesian lipikeun abdi min hajatu ya dunya zalulin anu gampang lataifullahi ari pirang-pirang kawelas Allah akbar eta madep itu lataifullah min kulli janib tina saban-saban arah wal humumu jeung ari pirang-pirang kabingung kasusah walat eta mungkur itu humum wanjumus sa'di jeung ari pirang-pirang bintang kabagjaan injalat eta dari mapertela itu anjumus sa'di wabana jeung pertela naon sa'di bagjana kaula ba'dama sabana perkara tahallat ba'dama sabana perkara tahallat anu menggon itu anjumus sa'di walhamdulillahi rabbil alamin.